guys, jangan lupa di subrek ya. Like dan komen. Selamat menonton. Nyarek nusuk daripada pusing di imah pemajikan karah kang bagel ya mestilah isi ujang teh nyer geus ya sugane atuh ari nguseup mah mengemangi randa di wahangan mah sugan eta nguseup ari daripada pusing di imah nguseup kumpul nguseup modelan di wahangan mah ieu nyerek nyampur depan teh ditumis menanggalat tadi juga ayat ini cenah nyokot itu ayat ini alhamdulillah ge depan teh ngusuk ya mah kawahangan kahanap. Dak, itu Pak RT mau naon euy? Ai eta mah mau keresek rek naonnya euy. Pelanggaran ya Pak RT. Jiga nurek godin. Aduh. Wah curiga euy jiga nurek godin. Euy Pak RT mah euy rek bala eta mah Pak RT nya. Lain ieu mah upan, ieu mah lain bala lain, ieu mah upan. Wah, apunten Pak RT bade eueulan tosonten. Ya mangga jang tosonten geura areug mah cuy. Jong, areug. Wah, tuh beres euy. Aya Mang Betet yeuh, kumaha atuh yeuh? Wah, cilaka Sep ieu mah euy emang betet yeuh. Tak ayeuna mah urang lewat lalaunan. Itu bisik kapangiheun mun cari ulah kaneng. Aduh. Naon eta? Wah, kapangiheun euy, aduh gawat. Ayo kabur. Wei, eta teh kamar tong kabur euy. Ampun Mang, moal kabur. Sia tong kabur teh nyari teh sieun nya. Budak teh nyaon ieu teh naga ngan alakna keneh. Si Amang mah bohong wae, eta mah anak caca. Budak teh sok bandanggongnya. Ampun teh. Ampun Mang, ampun. Ieu aya nu kepentingan. Naon ieu teh? Tadi Pak RT bejana rek nguseup tapi mawa keresek jiga nu rek godin. Teh. Bener Mang, si Asep mah tadi ge teu ngawadul Mang, bener. Bener Mang, bener si Asep mah. Bener Mang mawa keresek. Bener si RT mah rek godin teh beja. Kamu lah mana tadi? Tuh ke belah handap, Man. Oh, juga lagi balik leh. Ya, Man. Baik ke sama balik ya. Jangan enggak itu ke mana sih RT ya? Ka ditu atau ka dieu gitu. Ka itu ka girang tadi itu nyamut loba ieu teh ai beunang henteu karaka ieu we anu lewat teh lek koneng deui
leungeunna keur tiis siga nama ieu mah. Aduh, aing teh tadi ngusuk satu benang di benang deui. Coba nu nyenguk oge. Ah, di mana nya? Di mana nya? Sugan baritunya. Naon eta euy? Saha eta? Ucing tahu hayam eta teh. Ah, maunya ucing kitu. Hayam deh. Maunya hayam penasaran deh Kang euy. Bruh. Ah, mun si betet sudah teh ucing. Opa bang Mas ya, ngaruwas ka aing. Katipu baik RT euy. Aduh. Lain kieu tadi teh pajal cek barudak cenah makan gorengan kieu lah. Gorengan naon ari maneh teh? Cing minta teh lah asal apar ye gorengan teh. Kok bae teh tah keur maneh kabeh oge ah. Ah bagus eta mah nyaan euy. Ah naon geuning teh cacing ieu mah. Ya naon atuh teh nu dibawa teh kan pugu eupan eta mah maneh nyaho ti saha? Ah teh aing dibohongan ku barudak ieu mah. Keun ku aing barudak teh lah. Ai sugan teh gorengan teh Kak. Teh maning cacing aduh. Ah maneh teh dina otak teh maneh mah godin jeung godin we hayo pan itu nyaho meureun bulan puasa. Heuh teh ah dek karek balik ke sugan teh barudak teh makan gorengan teh. Aduh aing. Oh gae kitu betet rek balik mah da dek acan meunang musim lagi puga tadi juk itu ah balik juk kitu. Oh teh ah balik. Oh siap. Aduh, salah leus pas atuh euy. Duh, kudu kasten si betet ieu make carana teh. Tet. Ah, aduh, cikan atuh ya. Isin kieu ya. Kemana nya? Benar bedog teh ieu mah hade euy ceger. Nu orisinilna atuh ieu mah nu orisinilna ieu mah. Ah, bagus ya. Ah. Beres ah. Balik ah. Balik. Boga bedog alus sih mah. Duh, si Amang teh itu euy, anu kamari kurang digejeburkeun, ngamak mah ya euy. Wah, gening eta budak teh anu kamari ngagejeburkeun teh. Awas ya ka dieu yang. Ah, bener euy si Amang teh ngamuk. Ayo ka. Weh, jang ka dieu tong lompat jang ka dieu. Mana euy si Amang teh euy? Nah ya naon jangan atuh jeung kudu pupunuran lempang teh. Wah, gawat Mang teh kasurupan mau bedog. Nu bener jang ieu teh. Bener Mang. Bener. Tuh, tingali. Tuh itu Mang. Ah, Heuy geuning. Sintu kesurupan. Kok bedog gitu. Ieu we tong kabur we. We ka dieu we. Aya naon itu barudak teh? Cenah nu panik kieu. Aduh gawat sintu mau bedog ngamuk tuh ka ditu. Wah, nu bener di mana? Cing Wang Tiang di mana? Tenang, aya bete ta. Tah, satona tinggal ya tuh. Tuh sintu lagi tuh. Weh, sia ka dieu we. Oh, bener euy sing deui eta mah kasurupan mah bedog. Yakin aing dah. Ayo bener yakin. Woi. Tet ka dieu tet urang ieu boga bedog rek ditinggalikeun lain rek ngadek ieu ah dek ah. Kumaha teh tet? Woi. Wah, eta mah asal ngomong deui deh Kang. Dinten ieu mah yakin yo. Tet ka dieu. Ah, sugan teh kasurupan, boro manggeus reuwah ya urang. Kasurupan kumaha ieu teh? Pugukeun tadi rek kasih uprut ngan karakah ngilu lompat jeung budak geuninganan tiga nu kasieunan. Ah, bener. Sugan teh kasurupan nyaan euy. Euy. Ah, sok cabrul. Kasurupan kumaha ieu teh? Tah, urang merek ningalikeun ieu barang bagus ieu nu orisinil. Hampura euy Tet, hampura nya suprut.
kurang lain kumaha nya hampuranya kurang lain ngabrik soal nyisionan tadi lain kasurupan omatnya ulah salah kurang saungkur rek nepokeun ieu tadi teh jadi kaburu nepo di dinya pan ku kesel kamar digejeburkeun urang nya hampura heeh Mang hampura kamar urang agak siap dihampura jang nya sok Ayo budak RT berian ah gua aing berian ah. Berian gua aing ah. Kacamata gua ah merah saja ya. Wah, jantan ganti dia. Segitu baju punya. Segitu masukan. Eta ning di dinya. Ah, di tangan teh sok reng teh ning di dieu. Bade naon, Mang? Main amang neng, bete teu. Sok GR hayang disebut AA wae. Heueuhnya Mang Betet mah yang disebut AA wae. Bade aya naon, Mang? Ih, sok itu ganteng kieu. Neng nyaringan salik neng. Yos, Mang, tapi teu kenging caket teuing sanes mahrum. Oh, mohon neng, bete teh terang da. Neng teh kenalan teu. Mang Bau, yos, Mang. Aduh, ieu leungeun apa teu bisa sasalama. Aduh. Hei, Setet, kenaon sia didinya? Wah, ngeureun budak RT sia. Becakeun kuring ya. Wah, halo Bung. Ulah sok kitu lah, ulah sok Stefan. Ini dasar ada marulus Tet euy. Wah, bagi-bagi atuh hiji mah euy. Ka dieu. Lumayan.